Wilujeng santen sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sadayana ya dina kesehatan, kelancaran rezekina. Ya abdi bade ngainformasikeun, kalasan abdi ayeuna nuju aya di project Pasir Impun. Katinggal nuju progres pembangunan. Ye keras nu ye nuju progres. Ye kalarasan di project ieu teh nyayogikeun unit ready stock anu tipena teh di 80 meter persegi luas tanahna, luas bangunanana di 75 meter persegi. Katinggal piuna ka kota ge katinggal ieu teh. Ieu mun enjing-enjing atau napi sonten-sonten endinggal piuna raos ieu teh. Jadi urang cobi ka lingkungan nu aya di project ieu kapalihanap Kang. Ieu posisi lingkungan nu aya di project Pasir Impun. Kalau sawiosna ieu bumi ready stockna nongke ku abdi bakal direview, ayeuna urang tinggal ka palihandap. Ieu salah sawios unit nu tos dihuni. Yo tos dihuni. Projektnya ngagaduhan unit ready stock nu tipena 80 meter persegi luas tanahna, 75 meter persegi luas bangunanana. Aya 3 unit, hargina di 650 juta. Urang cobi review bumina. Layout payuna sapertos kieu tampak mukana. Ta panjang lebar mukana ieu kirang langkung aya di 6 meteran. Terus di pasian taman. Terus aya jendela anu kamar pertama di lantai hiji. Bahan partisina ieu teh ngeuge kayu tapi rada kandel ieu. Ornamen pertos bata. Ornamenna rada cantik. Jandelana sami sapertosna tadi. Cobi kalebet Kang. Kusena kayu, bahan pintuna ge kayu, ngan abdi kirang paham ieu teh kayuna kayu naon tapi rada tebal ieu teh. Urang cobi kalebet ayeuna nu di lantai hiji. Ieu teh ngangge ruang tamu saleresna. Ieu diangge kangge kantor pemasaran heula sementara, tapi misalkan aya tos aya konsumen nu memang cocok sareng bumi ieu, insyaallah ieu geus beresa. Jika ngangge ruang tamuna, urang cobi ka kamar pertama anu di lantai hiji. Ieu kamarna. Ya ieu mah tiasa didamel kamar kangge murang kalis. Di jambana terus di pasian kloset duduk. Terus shower, kantun masang. Shower teh. Ieu dapurna kotakna tos aya tos surung. Ieu biasa dihangge kulkas ieu teh. Terus di pasihan meja kangge dudukan kompor ieu teh. Mangga gasna. Kerana kantun masak. Ayeuna ka halaman pengker, ieu taman di pengkerna. Ieu teh dimanfaatkeun. Diangge gudang dibangun ieu tiasa, diangge naon nu disesuai sareng anu dibutuhkeun. Ayeuna urang cobi ka lantai 2. Ayeuna nyambung ka lantai 2. Relingna tos dipasihan, prik reling tangana. Ieu rada manis diagikan ge. Ayeuna lebet ka kamar kadua di lantai 2. Ieu kamar kaduana lebarna teh lebar banyak teh kamar teh luasanana 3x3. Ieu jendelana jendela mati 1, jendela open hiji itu. Aya balkon. Ieu balkonnya nanti kalau rasan di ditu dipasihan di bumi ieu teh 3. Balkon payun 2, balkon pengker hiji. Cobi tinggal Kang. Kaditu di dieu moal katinggal Kang. Ya paling ka payun. Tinggalna ayeuna cobi ka kamar ka3. Ieu rada luas. Ieu lebar panjangna ukuran kamar anu ka3 teh di 4x4. Lampuna ge tos surung. Oh iya.
Iya kamar katilu jendela matina teh aya 2 opat paling saya jendela matina teh ini jendela open lah ini tinggal di balkon balkonnya ornamen nyambung gitu ti handap di tadi ornamen batu bata jadi gadis itu tengah tinggal pemandangan ke kota teh. Ini lanjut kak balkon nu aya di pengker iya balkonnya iya balkon pengkernya iya balkon misalkan kayak di pasihan pagar ya di relingan penginten alih dia na pemandangan ke pengkeran sekolah gitu iya unit teh luas tanah nate di 80 meter persegi luas bangunanana di 75 meter persegi hargina di 650 jutaan pami KPR tiasa ngangge Bank BSI mumpung ini teh masih kene aya jantan ka ibu-ibu atau napi bapak teteh akang anu memang nuju milarian bumi di Bandung Timur ieu direkomendasikan ku abdi wilayah Sindang-Laya, Antapani, Arca Manik, Cicaheum, Cikadut cakat akses nanti dia teh fasilitas nu aya di dieu teh saling poinan nu cara rakat teh eta spot jabar kangge olahraga pusat perbelanjaan di Palihandap di Borma akses di jalan utama provinsi dugi ka lokasi itu kirang langkung aya di 7-8 menitan ayeuna pilih aya nomor yogikeun informasi lengkapna kanton klik we di link di bio atau tapi nomor WhatsApp nu aya dina deskripsi sakitu nu tiasa ku abdi diinformasikeun hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.